Arek Habib, arek Kiai ku sia dihina, sia manto ka dia ngaji moal menang ganjaran ngaji sia. Oh adab, oh akhlak, mantaro ka ada pawadop, jalma teu ada baya wakolot sia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima uglika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Saureujening puji nu sampurna dedeuh pangalam sagemlemna kagungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan izin Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa kempel dina ieu tempat dina raraga Gemak Muharram sekaligus milad Majelis Taklim Darul Khair. Semoga harapan dan doa yang kita sampaikan kepada Allah mugia urang sadaya nu hadir dina khususna kasagenap kaum muslimin wal muslimat dina umumna khususon nu ngariung dina peuting ieu mugia salamina sing aya dina rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, wabil khusus ke para habaib, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, tokoh masyarakat serta seluruh para pejabat-pejabat pemerintah setempat. Wabil khusus ke para guru, para habaib, betul biasa disebatkan nami hiji-hijina namun tengirangan rasa hormat oke ta'zim simkuring ke para guru sadaya nu hadir. Urang doakeun mugia guru-guru urang sing paranjang yuswa, sing ditambih-tambih barokahna ilmu nu parantos dipasihkeun ka urang dina setiap pangaosan sing manfaat ya robbal. Oke teh hilap kasadayana para panitia penyelenggara Gemak Muharram sekaligus milad. Oke teh hilap ka Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, pengatur waktu, pembawa acara, kasadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan santriawati marurang kalihno. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa kempel mugia kempel ngariung urang sadaya di dieu singa janten kencukang lantaran kana lungsurna rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ku abdi didoakeun sadaya nu hadir sing paranjang umur, sing ditambih-tambih barokahna, sing darareukeut jodohna, sing enggal gaduh pada melang, sing enggal garaduh putra, sing jantan murang kali soleh jeung solihah, sing bararagus akhlakna, sing gararetol kana ngaosna, taat kana aturan agama, dimana pupus sing husnul khotimah ya robbal. Salawat kali salam tehilap hayu urang sami-sami sanjungkeun kajungjunan urang sadaya baginda anu mulia Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tehilap ka para keluargina, ka para sahabatna, tabi'in jeung tabiat mobil khusus ka urang sadayana terus ngaikrarkeun diri jadi umatna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah nu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah ieu acara jadi acara anu barokah, ieu acara jadi acara anu mulia. Sabab dina ieu acara alhamdulillah dilinggihan ku dzurriyyahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lamun nyieun acara, lamun nyieun gebiar pek dihadiran ku dzurriyyah Rasul, dihadiran ku cucu-cucu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Kangjeng Rasul ge hadir di tengah-tengah urang. Makana urang sing ta'zim ngaosna, sing regep ngaosna, naon anu disampaikan ke urang kupingkeun nu manfaat diamalkeun, nu awonna ditinggalkeun. Insya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama Allah yang disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasul memperjuangkan ajaran Islam luar biasa. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sampai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Cacian, makian termasuk fitnah langsung didugikan ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi sanajan Rasul lahirna di Mekah, Rasul dikurepkeunana di Madinah, tapi lamun arek ngilik umat Islam panglobana aya nangan ukur di negara orang Indonesia. Makanya Indonesia menjadi mayoritas umat Islam terbesar di dunia, ayakna di negara Indonesia. Alhamdulillah. Makanya negara Indonesia menjadi negara yang paling bebas tabligh akbar di mana jadi. Bahkan setiap peringatan apapun selalu dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arek acara na ngawinkeun pasti dibuka na ku maca maulid. Arek acara na khitanan pasti dibuka na ku maca maulid. Arek acara na tasyakuran pasti dibuka na ku maulid. Arek acara na peresmian pasti dibuka na ku maulid. Arek ulang tahun pasti dibuka na ku maulid. Boga imah anyar salamatan pasti maca maulid. Setiap segala rupa nusae pasti diawali dengan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngan ayah hiji nutara maca maulid lamun cerai jeung pamajikan teu make maulid. Aya di dinu salamatan make maulid. Aya henteu. Cicing samang ari ngaji mah ngaji bae. Ari sia rek ngagong mending mantok balik. Arek Habib, arek Kiai ku sia dihina, sia mantok ka dia ngaji moal menang ganjaran ngaji sia. Oh adab, oh akhlak, mantarokan adab bahwa dok, zaman tegak ada baya wakolot sia gitu. Percuma make kopea, percuma make koko, percuma hadir majelis ilmu, ari sia tegak adab ka guru masya. Ngaji, ari moal mah balik sia ka ditu. Tenuntut aing sia udah hadir ka dieu. Kebiasaan ku aing didengekeun tadi, aing meme Habib Mahdi datang geus aya aing ngadengekeun. Ku sia didengekeun guru aing, tengeunah aing demi Allah aing sia. Can nyatu ya. Rek hadir dengekeun moal balik. Islam tengajarkeun geus kitu, Nabi Muhammad tenyalurkeun geus kitu, adab sing halus, akhlak sing halus, komo kali jadi guru sing gablek adab sia. Percuma sia gablek guru wali sungan teu gablek adab ka guru nu sajen gagal sia ilmuna. Kadenge mana hadir cicing keur mapabeulin sarab ieu teh. Karo mana tuh mang aing sarab. Jadi teu bisa ngabedakeun mana nu ngora mana nu kolot teh. Tah bari kitu mah katanya mong jarore geuning sia teh. Leres. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjuang. Rasulullah membawa Islam lain eukeur ngeuneunahan, tapi Rasulullah sudah tahu resikonya segala rupana ku Rasul ditanggung. Tapi hebatnya Kangjeng Nabi Muhammad walaupun nyawa taruhannya, tapi tetap Rasulullah berjuang
berjuang membawa Islam. 23 tahun Rasulullah berdakwah, mampu mengenalkan peradaban Islam sampai mengenal daripada 2/3 belahan dunia mengenal tentang peradaban Islam, tidak terlepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabadana Rasulullah ta'aya diteruskan kepada sahabat ta'aya teruskan kepada tabi'in, tabi'in ta'aya teruskan kepada atba'ut tabi'in, diteruskan dari ku ashabun nukul, diteruskan dari ku para wali, diteruskan dari kepada kiai para habaib, barokah santri sampai santrina masuk ke kampung-kampung, tidak terlepas daripada perjuangan Nabi kita Muhammad. Karena konsep yang dipakai, karena konsep yang ditegakkan, la ilaha illallah. Letik dunia lamun jalmana hate nangis aya kalimat la ilaha illallah, sabab kalimat nu ditenden dina pantos surga Allah, kalimat anu dipajang dina pantos surga Allah, la ilaha illallah. Makanya ku urang dawamkeun eta, lamun urang nuturkeun terus kana syariat baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasul lain orang yang membawa Islam ngan urang ngeunahan teuing cicing di duniana poho kana perjuangan, bahkan ayeuna sudah mulai dikikis saeutik-saeutik syariat-syariat nu dibawa ku Rasul, nu disampaikan ku habaib, sampaikan ku kiai di majelis taklim. Bahkan sekarang kalau ada peringatan apapun yang mengundang masyarakat banyak itu harus dibatasi. Sabab PSBB zona merah ayeuna di Bogor geus mulai deui. Ieu pan ieu nu nyieun beureum teh nu kieu. Bener teh? Heupan zona merah beureum sama sokhead. Aing ge lieur lamun geus zona merah eta mah. Leres ya? Leres ya? Awas kunaon nepikeun ka kieu. Ayeuna nepikeun pendidikan temogan ke urang. Loba nu diusik, loba nu diganggu. Betul? Betul? Loba nu diganggu. Contoh letik budak sakola ayeuna diperekeun nepikeun engke asupna Januari. Belajar secara online. Lamun ku urang arek dipikir, lamun ku urang arek ditapakuranan, tembongkeun ku urang, sok kaji secara sesama. Budak ayeuna di 4 bulan lalu nepikeun ke Januari, berarti 8 bulan anak urang teu asup sakola kudu online. Sedangkan lamun meuli kuota M3 3 giga hargana 60.000 62.000. Benar? Lamun saimah aya 3 budak berarti 3 HP belajar 3 anana geus sabaraha duit tah saimah. Kalikeun sa RT lamun aya 70 kakak, kalikeun deui sa RW lamun aya 8 RT, kalikeun deui sa kalurahan geus aya sabaraha kalurahan, geus aya sabaraha RW, kalikeun deui sa kecamatan, kalikeun deui sa kabupaten, kalikeun deui sa gubernur, kalikeun deui sa Indonesia. Berapa triliun uang yang masuk kepada pengusaha-pengusaha kafir. Pikir ku sakadinya. Bener ya? Ieu teh titah belajar apa modalan ieu teh? Titah belajar apa titah mangehan ka anak urang teh? Leres teu? Leres teu? Tapi ada satu pendidikan yang tetap istiqomah, ada satu pendidikan yang tetap tertib, yaitu pondok pesantren. Makanya pondok pesantren tidak diliburkan. Betul? Wayah sorogan, sorogan, wayah balagan, balagan, wayah ngaji, ngaji, wayah masak, masak, wayah daang, daang, wayah HS, HS pesantren. Bener teh ya? Bener teh ya? Kunaon ieu diganggu pendidikan aya naon ieu? Leres teh? Leres teh? Makana awas aya corona teh lain tambah sieun. Aya corona teh lain tambah sieun ku corona nah, tapi kudu tambah takorup ka Gusti. Ka Gusti. Arahkeun ka masyarakat supaya cinta ka ulama, arahkeun ka masyarakat supaya masyarakat naik ke majelis taklim, arahkeun ka masyarakat supaya masyarakat istiqomah. Ulah nepikeun kasieun ku corona. Betul? Betul? Pikiran corona makhluk Allah, urang ge makhluk Allah. Corona boga tugas, urang ge boga tugas. Corona datang sebagai wabah, urang datang sebagai orang yang taat. Ayana corona lain tambah jauh ti Gusti Allah, kudu tambah takorup ka Gusti. Ka Gusti. Makana siap pinuhan pengajian siap. Sing kanceng siap, namahan pengajian siap. Minuhan pengajian siap. Haramekeun pengajian siap. Tiap majelis taklim diramekeun deui kudu ngaraji siap. Ibu-ibuna, bapak-bapakna, pemuda-pemudina kabeh yuk urang sami-sami
taat ka Gusti Allah, kita koreksi kesalahan kita apa yang kita perbuat sehingga Gusti Allah nepikeun kanurunkeun wabah anu ngaranna COVID-19. Betul? Betul? Urang mah tong si make corona bobogaan kana tongo beriweuh. Bener ya? Bener ya? Padahal corona lebih leutik daripada tongo. Betul? Betul? Awas rek awewe rek lalaki geus kana tongo riweuh. Makanya orang kadek hati-hati sing tarapti. Insya inilah hebatnya perjuangan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang aya nu kieu ulah tambah jauh kudu tambah deket. Cenah kumaha kudu nuturkeun aturan-aturan pemerintah, ikuti. Cek pemerintah kudu make masker, pakai masker. Teu boga masker naon pake. Bener teh? Pan baheula inget kenehnya can aya sataun nu marake cadar di harina nu marake cadar diomongkeun majarkeun teroris, ayeuna mah jarani marake cadar kabeh. Bener ya? Bener ya? Ternyata ku Allah dibuktikan, hei make cadar nutupan siang geus teu kudu make masker deui ari daek make cadar mah. Leres teu? Aing ge ceramah teu make masker teh atuh hese ngomong. Ku gorowokan aku mah ieu. Leres ya? Leres ya? Sok nusuk make cadar, pakai cadar nasing buni, teu naon, tempokeun matana hungkul, teu naon, nggak ulah ditutup kabeh. Hese ngalengka. Leres teu? Leres teu? Ikuti aturan, jangan sampai kita melanggar. Betul ini betul? Betul ini betul? Terus dongkap juga. Alhamdulillah supaya non hirup hatena inget terus ka Gusti Allah, diajakan marhaba, diajakan kitu kieu komo nu geus kolot daek ngariung jeung budak ngora duduk bareng-bareng ngadengekeun pangajian eta anu Allah ridho ka jelema nu kos kitu. Betul ini betul? Betul ini betul? Makana ngaji mah tongsi urang nulisna, tongsi urang nyatetna, molohokna hungkul di pangajian jadi pahala. Datang ke pengajian malam Kamis molohok bek kieu ningalikeun guru kieu henteu ngomong teu naon kieu be diuk di pojok kieu eta alus leuwih alus eta jelema nu cicing di majelis ilmu gagah luar biasa pahalana ngelehkeun salat sunah sapeting jeput. Alhamdulillah sabab julus suka saatan fi majlisil ilmi. Namun ayah jalma nu daek cicing ngariung di majelis ilmu la tamassu qalaman, tanpa membawa pena, tanpa membawa pulpen, wala taktubu harban, tidak menulis satu huruf pun ilmu nu diterangkeun ku guru-guruna. Khairun laka min itqi alfi raqabatin, leuwih gagah leuwih alus tibatan urang ngamerdekakeun 1000 abid. Bahkan wa natruka ila wajhil alim, ningali wajah seorang ulama molohokna hungkul jadi nilai pahala. Khairun laka min alfi farasin, leuwih alus leuwih gagah tibatan urang sedekah 1000 kuda tasaddaq biha fi sabilillah anu eta kuda disedekahkeun pikeun di jalan Allah subhanahu. Hatam naon mah atuh hatam Quran tolol sia mah. Oh insyaallah ke dihatamkeun mah boga hayam 8 pencit kabeh dikeunaan ka santri sina di darahat. Naon deui mah? Ngan mama tidinya beres 7na, wayahna hayang dijojoan nepikeun ka 40. Geus 40 hayang disedekahkeun deui nepikeun ka 100. Geus 100 hayang deui disedekahkeun nepikeun ka haul terus mama hayang dikiriman doa ku mah. Oh insyaallah mah dikitu mah dilaksanakeun. Ngan aya hiji deui mama omat ka maneh. Naon? Sawah nu belah tonggo deket tangkal picung tong dijual. Kunaon kitu mah? Nu batu bisa dicarekan. Osok tara ngaamanahan kitu ka anak. Osok tara amanahan kitu ka anak arinya Ahmad. Betul ini betul. Sabab ngawariskeun dunia hancur, tapi aya nu ngawariskeun ilmu moal hancur nepikeun ka mana ge. Makana budak anu soleh nu dialep-alep kudu jadi kolotna supaya anakna ngadoa ka indung jeung bab, nu kaopat nu paling dipika benci ku Gusti Allah, paling dipika bendu ku Gusti Allah wa imamul zail, seorang pemimpin yang zalim.
di mana boga pemimpin anu zalim, pemimpin anu khianat, tukang bohong, jeung lain sajabina, eta paling dipika benci ku Gusti Allah Subhanahu. Allah izinin ka jalma nu dibere amanah jadi seorang pimpinan tapi khianat ka rakyatna. Aya teh di urang ayeuna, loba teh di urang ayeuna, loba teh. Karena awas urang mangadoa ka Gusti Allah mugi urang sing dibere kasalamatan, amin. Urang sing dibere kagagahan terus ku Gusti Allah, amin. Supaya ieu nu ngaranna covid virus corona sing leungit, amin. Ya Rabbal alamin, sing talarepak tah ka jalma-jalma anu benci ka Islam, anu hewak bae ka Islam, supaya narempel ka dinya ulah narempel ka umat Islam. Insya Allah opat perkara ieu mugi sing jadi bekal keur urang sadayana, amin. Amin. Kurantaran pun guru tos dongkap abdi ge tos aya bangsa 45 menit mah alhamdulillah biasa harus surur kapun guru di dieu urang doakeun mugi guru urang sing enggal gaduh jodohna, amin. Amin. Tong lila teuing da abdi ge lila teuing teu ngeunah ayeuna mah geus menang alhamdulillah ayeuna keur deui teu nya kitu ari geus boga istri papan harus we memproses pembuatan keun kumaha engke ngalahirkeun mah leres karena doakeun guru urang ge da geus mahi umur geus mahi ngaji geus geunaheun istiqomahna geus mantep tinggal neangan pendampingna insya doakeun aminan ku sadayana sing enggal gaduh jodoh, sing tarik kaminan beh kadengean, sing enggal gaduh jodoh, sing enggal nikah, sing gelis istrina, anakna sing lubang, sing soleh jeung solihah, perjuanganna sing aya dina ridho Allah, nu diwurukna sing caralakan, sing baragus akhlakna, amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.